Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni, aghithni, aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin شجرة الأصل النورانية وربعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para masyayikh, para kiai, para dewan guru, tinu sepuh nepi kanu anomna kun kasadayana ugia dipaparinan sehat walafiat. Ku hadirna para kiai mudah-mudahan ieu kampung sing ditambah istiqomah dina ibadah. Amin. Aparatur pemerintah, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang mewakili, selaku nu ngageugeum wilayah Bapak Lurah, doakeun ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Segenap para panitia penyelenggara, bapak-bapak, ibu-ibu, urang sasarengan, panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat jeung salam ugi asalilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ieu urang teh ibarat jalma weureu. Jalma keur mabok tiap tahun ngayakeun muludan. Lain teh nyahueun ieu masyarakat keur usum paila. Di kami mah boro-boro duit, cai ge eueuh, tai ge teu palit. Iya masyarakat lain tanya huwan kerusum hese sagalana. Boro-boro jalma pangangguran nu dagang ge lieur. Kamari gaya semah di Jakarta ngangluh, Pak Haji kumaha ieu warung supaya rame beuleum warungna. Nu anehna ieu masyarakat ongko mah duit hese neangan pakaian gara rati. Nu digawe di PHK di lembur pakulian geus hararese. Tapi aneh ketika bicara muludan geus eueuh itung-itungan, geus eueuh kolasian dina raraga ku hayang bunga ngabungahkeun ngagungkeun kana kalahiran baginda Rasulullah Muhammad. Pertanyaanana ieu Muhammad saha kitu ku gagah-gagah. Pertanyaanna ieu Muhammad jelema ta malaikat. Pangrasa ku geureuh di mana? Di mana ngayakeun muludan. Pak ieu lain duit leutik. Sakuntung heula jalma kabeh hayang hidup. Bu, ulah dipokeun kana beuteung bae, kana beut. Ieu mah lain lintu, bu baju salah nyokot leutik teuing.
kurang kaya kawalah di awak ieu mah. Pamajikan kula mah guru kurang itu makana geger di gajrung mah aya pamajikan ngareureuhan salaki. Deuleu tanya ibu-ibu. Salakina penting kamari geus tadi urus teh ku ngejo. Aya nu teu mandi-mandi acan isuk-isuk laju dangdan. Boro-boro kelek sumut ge bau tai. Ieu pikir kurang kabehan. Kenapa dikatakan mabuk? Coba tanya, iya urang ngabelaan ngagung ke Nabi Muhammad. Padahal lamun ditanya ke Nabi Muhammad dah gitu. Benar? Makanya iyalah manusia. Anu baheula kudu bisa ngatirindukeun. Sanajan urang hirup loba dosa. Da urang mah keur kieu doang masjid pinuh ge gati rek lewat ge. Lebah subuh mah beungeut nanggeuna eta bae pemain lama. Ulah-ulah udah deng-dengeun. Santri kula bae ge lamun dihudangkeun suruh ku gararati. Lamun dihudangkeun, heh, ulah malolor media, salat atuh kalaluar jeung kain. Urang mah teu heula ka masjid, menang 10 menit eueuh bae panasaran. Diintip paling santri na kaca, horeng santri aing keur ngintip aing na kaca. Urang ieu kana ibadah mahara rese. Kang, treble efek leutik middle bae geudeuk. Ieu doang film Berry bae ya. Treble efek ngaleutikeun middle bae. Kang, ulah-ulah jalma biasa. Karena ibadah mah eta nu pangkat ustad kiai bagi hararese eta lamun adanya adzan subuh as-salatu khairum minan naum lurah huda aya dua makhluk Allah nu datang hiji malaikat lurah cokot sajadah salat dodoi setan ulah denge-denge teuing lurah cokot salimut hees kulantaran iman lurah na jalma soleh nurut ka malaikat dicokot sajadah pake salimut ieu urang sanajan hirup gede dosa. Ia urang sanajan hirup loba keneh dosa jeung maksiat. Tapi ternyata ieu kabeh nu aya di dieu adalah manusia-manusia anu sangat dirindukeun ku baginda Rasulullah Muhammad. Maka da kapungkur Kangjeng Nabi nyarios di payunan para sahabat. Cik Kangjeng Nabi dulur baraya. Oh. Bagusan aslina bagusan fotona. Ditanya ngajak seuri dong loba. Iya malah hidup kurang caang tolong. Sakimah sedang punya. Tadi ke turun di mobil aya parawan sasalaman ceurik sugan teh bogohon rusukuna ka tindak. Kapungkur Rasul nyarios di poinan para sahabat. Saur baginda Rasul, dulur baraya tulungan teu kawawa kulanhan rindu hayang geura pendah jeung bebenek kula. Hayang geura panggih jeung kabogoh kula. Hampura bah abdi nyarios ieu supaya masyarakat paham betapa mereka begitu berharga bagi Rasulullah. Panjaman kiwari jalema ngarasa hirup balangsa, bae mah eueunan-eueunan. Ngarasa hirup hina tungtungna ngeuweuhkeun kana nikmat pangeran. Tawadu mah rendah hati kudu ulah ge minder, lamun minder berarti geus ngeuweuhkeun kana nikmat pangeran. Padahal kumaha da buktina urang nganggur-nganggur ge teu gawe, buktina mah anak pamajikan teh ngararising bae kan. Hayu geura. Teuing bu imah bilik nu penting mah daek salat. Da buktina mah imah bilik ge pamajikan mareuneuh bae. Imah gedong mah hareudang kudu meuli kipas, mending imah bilik hareudang teu kudu meuli kipas. Buka bilik salembar geuleup gegah. Ya, pinter ku sadayana. Makana ya teuing iman imah rek urung. Nu penting mah iman ulah urung. Janu beunghar ge sarua paeh nama ngabojod. Nek nu kumaha ge sarua paeh nama ngagojod. Beunghar ku beungharna. Can puguh nu beunghar senang hirupna. Kadang-kadang nu beunghar mah usum rampok, hees teu tibra jadi incer bae mah. Nu miskin mah usum rampok ge kerek tibra. Memeh hees poho jana 8 tu ditutupan jol beng rampok di pangtutupan ge jauh haraeun. Kira papa sangka-sangka dah apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Karena putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Cik batur senang eta budak. Pak Kapolsek unggal poe naik mobil, horeng batur mah berobat jalan naik. Lah Pak Kapolsek mah loba duit ge bisa nyandung, Pak. Dah, kupingkeun ku sadayana. Makana hayu. Mudah-mudahan ieu urang sing dibere katumanginahan hirup di alam dunia. Teu maido ieu panas ieu panas. Kami ingin teu ngomong doang ieu. Atuh dasar mah aing poet atuh kapanasan atuh ngakandelan bae.
Lebih baik terjebak panas di saat pengajian daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Aneh. Puluhan wel-wel ini ngerti tak? Bagaimana kabarmu Makolot? Allahu Akbar. Kapunten. Ternyata ya orang kabeh adalah manusia-manusia yang sangat dibanggakan ke baginda Rasulullah Muhammad. Gusti nu agung Kang. Eta kadang-kadang nu balangsak mah hayang dahar jeung daging nungguan mulut. Ih, can ngalaman hidup susah sih nya. Oh, Pak, baheula mah aing boro-boro kos kieu. Hulu ge gede dong leceng ke. Karena ge santri mah, santri. Makana santri mah lamun ngalewat ambulan niung-niung hareng. Laju ngahutang rokok bae isuk nyalatan. Wajar santri kuru dah sakali nyising tilu kali. Kupingkeun ku sadayana ternyata ieu urang wae di dieu kabeh tanpa terkecuali rek si bodoh, rek si pinter, ulah ngomong bodoh jeung pinter. Nu pinter ngaji mah loba nu bisa ngaji diri, nu bisa hargaan jalma bodoh. Pan jalma bodoh kudu dihargaan ku kiai dah. Oh, nu bodoh mah kiai nganggur magahan bedul. Ya buktina mah rek mudan mah nu capek mah nu bodoh. Eta mah tilok salat, urusan mahena jeung pangeran, nu penting sia mah ngelingan, ngajak, jangan ngejek, rangkul, jangan pukul. Biar dia mulia, jangan anggap hina. Semua punya perasaan, ini soal rasa, men. Tugas utama utami memakarimal akhlak, mendaur orang sampah, bukan membakar sampah. Lain ceramah lain kita nggak goblok-goblok utara sholat. Ceramah mah kita memanusiakan manusia nu can baik sholat, diangkat derajatna. Ya kieu lain jelema bener, aing lain jelema bener. Mun aing geus bener moal teu apa neangan kitu ka dieu. Kakak mah panyahoan aku lah geus tadi kieu, kula mah al-mukarram jadi dieu. Di mah tah meuli galon. Sarua Pak Kapolsek, di dieu urang mah di kandung, di mah Hello Kitty. Sebab usia eta mah eleh sasahan dia. Oh berarti Pak Haji eleh ku pamajikan, lain eleh ku pamajikan. Aku tuh sadar diri, diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Makanya jangan anggap remeh wanita, jangan anggap lemah wanita. Wanita tidak lemah, obat kuat diciptakan untuk melahirkan wanita, bos. Senggol dong. Jelas. Oh, hadir wawancara kapal-kapal Kapolsek, khusus, tungkul, jeruk, beak sapiring. So, kupingkan ku sadayana. Ia orang teh manusia nu sangat dirindukan ku baginda Rasulullah Muhammad. Kapungkur Rasul nyarios payudhan para sahabat. Makana orang mah boga pimpinan teh ku bager, ku bijaksana, ku bajang tali aisan, ku hampuraan, ku nyaah. Buat apa punya suami tampan, mapan tapi nggak bisa menghargai perasaan? Karena kita rumah tangga bukan nyari lamanya, tapi nyari nyamannya. Nek naon saya boga kaboho kaset, asal ulin di para bantolak angin jeung proma. Ngisi ngelebu sia. Jeung teuing goreng hideung sedep. Pamajikan aing ka aing disebut dodol bae. Pasti aduh. Makanya ibu punten, ieu hese teh urang meraktekkeun akhlak ulah geura kadeundeungeun atuh ka pamajikan baheula. Ya buktina oh pamajikan oh nyeduh kopi-kopi apa. Ulah sok nyepelekeun. Aing ngomong pamajikan ulah ngomong moal artis ya mah geus penting duit teu bisa kitu. Wanita juga sama, punya hati, punya rasa. Benar? Benar. Kalau orang yang kamu cintai tidak lagi menghargaimu, bahagiakan dia dengan kepergian. Kunan aing ngomong kieu, aing tobat ayeuna. Baheula mah asal capek sesentak ka pamajikan, horeng nu capek lain urang bae. Bikang maleuwih capek urang oyos beuting diojos. Eta ulah sok sesentak bae ka pamajikan, geus bebeurieun dia teu bisa tarang berek ka pamajikan teu bisa dilakukan ku materi. Aku ulah sok sesentak bae dan ngeri he. Nek minta talak doraka mana anak geus loba bertahan sakit pergi pun rumit. Tuh ini buluhan belek. Ah, sedaya kan dusun. Allahu Akbar. Rasul kebijaksana.
Rasul nyarios kieu kehela Pak kula merek perhatian masyarakat teh kan sok lo baru ngomong kieu oh pangrasain tiap tahun urunan bae urunan anu nu nyekel berkat mah saya mah berkat gitu aja beres batu meningging berkat urang masa sapu ngagusur-gusur tertal bukan tenda oh aduh aing naon untungna tuh nu bodoh mah kasih mereka kejelasan jangan gantung mereka dengan harapan. Aneh dusun, ayo usaha ya, Iya, jangan lupa jalan mah ini dia. Dia sing sarehat banyak, sing sarehat. Nu penting urang mah cager, daek ibadah. Amin. Teuing teu doang deung-deungeun, ge mau deung-deungeun ge doang urang. Masya Allah, tabarakallah. Kepingin ya. Bere kejelasan kepada masyarakat bahwa yang kamu lakukan luar biasa membahagiakan hati baginda Rasul. Ya buktinya mah ulah-ulah mamang kula kitu nyaho. Saur Rasul nyariun ka para sahabat, dulur barahya. Kula teu kawawa, hayang terapangi jeung bebenek kula. Rindu. Jika rindu hanya sebuah kata, tapi kenapa sakitnya begitu terasa? Makan adak sing hade eta ka pamajikan ulah salaju burak tentala. Geus eueuh mah lieur ka teu beunang ku bodrek. Boboh ka potongan mah teu hade ku dijarahkeun dia. Urusan nu aya, senangkeun nu aya, ulah nyebut goreng. Oh, bikang nu goreng aya ge nu kurang modal. Benar? Modalin dong. Ini mah goreng anak 7 tahun. Siapa pas ya ongkot tiap tahun redeh bae, orang pas ngeduna doang handapna mah damai. Ulah sok dipoyok di lembah. Kadenge. Cenah pamajikan aing mah ngalunjak ka salaki. Eueuh pamajikan ngalunjak ka salaki, aya ge salaki can bisa ngadidik pamajikan. Iyalah. Rek kumaha geulisna doang atis, budakna ge pipa sasak rambut. Ya Haji Asep kajenting kos kieu tipe suami idaman bos. Ngamodalan wedak doang 5 juta. Eta setek 20 tahunan. Rasul anu nyarios, ampura para kasepuhan. Ceramah itu ulah diakurkeun dengan jadi masjid. Ini mah syiar harus mengandung faktor rekreatif. Kenapa? Karena yang ikut ngajina lain kabeh dan beuki ngaji. Oke baca detik teh jeung anak. Jaya kajenting lembur gede ngaji di masjid mah mingguan paling 20 jam bagi pemain lain. Bogot kali ya banyak wah kita rohana ini. Ai paling sujon. Sebab tugas penceramah mah lain ngajakeun rukun wudu, lain ngajakeun rukun salat, lain ngajakeun lau adkhalal mutawaddi'u. Tugas penceramah mah ngapong hake jaran mah diapong di alam supaya daek ibadah. Betul? Batak sumut dari jaga, dakwah pun harus memanusiakan manusia. Awas. Nutara sholat teh manfaatan bos. Nah teh kebis. Mana manfaat nutara sholat? Tabung diri aya nu podang, samsung gali kuburan, bari hujan letak ka hulu-hulu. Nutara sholat. Kiai maju santri babagi amplop di masjid. Betul mikir dusun. Aing mah lain mangunangkeun ka nutara sholat, tapi kudu ngahiji hatena. Dengekeun Pak, lamun urang ngarasa leuwih mulia daripada nutara salat, ngaji deui. Bisi batur ayeuna tara salat. Engke rek naon nama di husnul khotimah teh, nek kumaha kakak. Urang mah wali lain, ustad lain, nabi kita kapilih. Syekh Abdul Qadir kurang kumaha, raja wali. Asal nempo budak ora tilok ibadah maksiat. Kumaha ngomongna? Sia mah maksiat ge ora keneh. Umur lojor kene lamun geus gede ku Allah di bere taubatan naswa marating mulyana aya aing nya geus kolot ibadah tara maksiat beuki tobat tur mah tilak ngagoreng batur sok ngagoreng awak sorangan ieu mah kudu abdi bae kudu abdi hese ieu mah ahlak hese geus kupingkeun dia ieu kabeh nu aya di dieu tanpa terkecuali nek nu salat subuh kaberangan nek nuruk ngahutang tilok mayar nek nupi omongan di rumah tanggana ku kanjeng Nabi digeneralisir iya kabeh nu aya di dieu
adalah manusia-manusia nu sangat dibanggakan, dinantikan dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad. Kira-kira kudu turun ke handap. Ragam jadi ge sedang kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kulak di turun bae, budak di lembur lagi mana? Ai gok diharap pun, ieu meureun liang lini teh aduh. Palurah Masya Allah, kula diondang ku palurah. Lamun lain lurah caruk aing kudu datang. Sebab kula maka palurah sieun ulah-ulah ka jalemana, dicak teh lagi teu ludung. Saur baginda Rasul. Ieu mah hampura Pak Kapolsek pada ngambil. Saya mah diondang murudan jadi nyacakeuna murudan bae. Menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kumaha carana ongkot teh horupana urang supaya cinta. Kok emang bisa tanpa melihat wajah kita cinta? Ya bisa lah. Cinta itu tumbuh tanpa alasan. Buktina mah kolot baheula eta sadis aku jodoh-jodohkeun ku kiai. Ulah sok ngomong, rek kumaha rumah tanggana Pak, abdi mah teu ngarasa. Buktina mah dianyong-anyong mareuneuh. Talung-talung nu baheula dijodohkeun rapi, lalila rumah tanggana. Nu ayeuna mah babeda 3 tahun. Kawin 1 tahun, pepegatan besekan. Pola ngomong cacahan politik lah. Baik ngaji baik. Biasa saja jadi bupati, jadi gubernur. Bukti nama teu meuli beas sorangan mah di mah teu keblengke jualah. Bingan ku sadayana. Cik Rasul ka para sahabat geura dulur baraya. Teu kuat. Rindu sono hayang geura panggih jeung babene kula. Diwalar ku para sahabat, ya Rasul, bukankah kami di hadapanmu ini adalah para kekasihmu? Kami bebede anjan. Cik Rasul, aranjeun mah lain kabogoh kaula, aranjeun mah hanya sebatas sahabat kaula. Bayangin pemuda, kita ngajak pacaran, malah diajak temenan. Kami iya kabogoh anjan, Cik Rasul lain. Aranjeun mah lain kabogoh kaula, aranjeun mah lain bebede kaula, aranjeun mah adalah sahabat kaula. Cik para sahabat kurang kumaha aing belana ka anjeun Muhammad. Kurang kumaha kami belana ka anjeun Muhammad. Pak punten. Sahabat eta ngabelaan ka Kangjeng Nabi alah batan urang ngabelaan ka guru. Urang mah ngabelaan ka guru lah beurang di pagahan peuting mah kalapak kiai bea di paling. Kula bae ge melak deui lagi bulan eueuh nu gede ngajir meureun. Nek nya ka juri atuh kumaha nya teh ka jeuh. Kadang-kadang mau balik ceramah, budak satu naik kalapa, kasorot ku lampu. Cik aing kuntir anak budak memakai helm. Hoi, saya tak. Pulang ke haji, kenal dia? Kalapa, emang kalau boga saya tak? Nu Allah, atau ingrat? Dia mau pangeran dia. Pan santi kapan kiwari mah, kurang-kurang sabar mah ulah matak stres. Oh, tipe-tipe masak gua lah di tabuhan, oh. Jarek masak murek kayak Jawa. Gua lah di tabuhan, terak di rokrakan. Kira pun digerobek ku guru, sok alim teh, sok alim. Mangga dia, najong mereka ada hulu. Sejarah receh. Tawah, anu behel haji ka sahabat. Para sahabat mah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia beri gelar As-Siddiq? Karena orang pertama yang mempercayai tentang kejadian Mi'raj Rasulullah Muhammad. Belana ka Nabi Muhammad pohara. Dengarkeun Pak, Abu Bakar mah eta lain tanaga harta pikiran doang. Boga anak parawan geulis. Digawinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sada mina Siti Aisyah. Bisa teu urang ka guru, bisa teu urang ka kiai kos kitu. Duit teu boga, dangdeur eueuh, aya anak geulis. Tawarkeun, abah hayang. Ya hampura eta ka hampura sebab eta lamun kiai kolot geuningan lain tina kacapean tina pikiran. Abah abdi 73 tahun umurna ditinggalkeun ninggal ku istrina atau ku main. Pan main teh pamajikan bapakna. 73 tahun ditinggalkeun maot ku ibu abdi. Ayeuna ibu abdi geus 11 tahun. Hampir 11 tahun berarti umur bapak abdi 84 tahun ayeuna. Masih aya keneh. Eta keur waktu ditinggalkeun maot ku ibu, beres nuju, padahal laki-laki teu wani asup ka kamar, sesebelakan cenah ge nempo ieu mukena pamajikan. Makana digulungan ka kami dipikeun ka batu. Eta ti
itu sampai nagus geringan betul diimpus pakai vitamin temepan barang nagus ditanya bapak rek kawin dia mah nanya karena ayeuna Haja pukul diangsolkeun anu kolot hiji awewena sapantar jeung ibu abdi anu ngorah hiji umur 37 tahun bapak rek di mana tapi juga nama canggu iya ji atuh bos itu orang aki-aki ge nyenternya eta bah tadi nama bu eta miskin bae cangkengna eta begitu dikawinkeun geuring kana obat pahit tolol dia kawinkeun kumaha mau bakat ya kolot penyakit mah lain tina kacapean tina pikir pokoknya mau dikawinkan tidak aya dong yang jawara tukang kawin gering nanti tiba nanti jawara tukang kawin mah jangan bae ha ieu mah nyatakeun Abu Bakar ku bela ka Kangjeng Nabi mu lain harta tenaga pikiran lain nyawa anak geus si Aisyah geus dibikeun ka Kangjeng Nabi jadi Abu Bakar mah nya sahabat sekaligus mitoh kadang kurang kumaha belana Abu Bakar ka Rasulullah tapi ketika ngaku kami adalah kabogoh anjeun lain kumaha lain kabogoh kami kumaha mah sahabat kami bisi can pageuh bisi can coba belana Abu Bakar ka Rasulullah ketika Rasul dikepung-kepung ku kafir Quraisy lebat kana hiji guha beserta Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar paling setia kepada Rasulullah Rasul kacapean di guha Rasul kulem sare di nalahunan Abu Bakar. Sakitu Abu Bakar ngantuk capek ningali Rasul kulem teu wani ieu sare. Ngarondaan bisi Rasul keur sare aya musuh kitu. Santri dengekan. Lamun guru gering di puskesmas rumah sakit tungguan ulah ieu molong. Ieu mah guru molong dia kerek. Guru ragam tina rajang gua teu kanyahoan. Masya Allah makanya dia ada lamun orang jeung guru dahar nyokot kejo ulah mihelaan guru dusun cerita kokobo ulah sok mihelaan guru dusun ngan lamun santri jeung kiai ngising di wahangan santri mah ngisingna kudu dirangun kiai supaya tai kiai dikawal ku tai santri itu baru bagus Masya Allah, subhanakallah. Ya mudah-mudahan orang kabehnya di husnul khotimah jeung ku Allah. Amin ya rabbal. Teruskeun ngajina terus. Ibu masih lanjut? Doakeun salaki anu tukang nafkahan ibu. Da buktina mah sesentak-sesentak karunyaheun ka ibu. Satu-satunya laki-laki yang tak pernah punya pertalian darah dengan dirimu, tapi dia mati-matian bertaruh nyawa di kalang perang agar kamu bisa makan, kamu bisa jajan. Itu suami kamu. Nyala ke? Kadenge? Doakan. Lamun salaki kasawa, ibu sholat duha diimamkeun nu kaluar mah belum. Ini masalah kita kasawa tiktokan di mau rek kadu. Aing burang penting kabatan tuyul. Berang penting diliarkan, ayah balik penting setor diliarkan dari musuh mata kabur. Masya Allah tabarakallah. Tuh Sayyidah Abu Bakar Siddiq Rasul kulem dina pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar iya ente sehari malah ke waktu Rasul kulem katingali ku Sayyidah Abu Bakar aya orang yang keluar tina liangna orang loh bu ya orang ieu mah orang keluar tina liang kan aya orang-orang yang liang orangnya ieu mah lain yang liang orangnya ieu keluar tina liang mantas ngaliang sih wah baik orang masuk air huluannya ini bahan sih parah ini orang awas dah ayam manuk buok di luar di balai dogan tengah pot babasa gerakan di itulah nyari anak mah orangnya kokoh dong sebat sentaknya
tingali ku Sayyidina Abu Bakar rek keluar tina liang. Cik Sayyidina Abu Bakar, ora. Lamun keluar tina liang nongcong. Saya tambah cicidu beja. Orai. Cik aneh ya. Awas aya orai. Ieu orai cik Abu Bakar lamun keluar tina liang demi be nyongcong ieu ka Rasul. Ku belana Abu Bakar ka Rasul. Geus eueuh kasieun. Ngageser Abu Bakar dicocokkan liang orai make tuurna. Ku bisi keluar nyongcong Nabi mu. Aya wari dia nu bela ka guru kos kitu. Aya dia. Moal mah. Bayangkeun orang yang keluar di pangkok atuh nyongcong. Ulah-ulah orang tai hayang keluar. Mules. Ditahan tuh mulek kada bot. Ulah apa bos? Ginjal kena. Eta Abu Bakar ulah-ulah orang yang keluar di pangkok geus pasti nyongconganna. Urang lagi kieu ya kieu. Kieu. Kerenang tuh digerawah. Wah, saya tak. Gegeraan dilatihkan. Kacepet kulitnya. Lurus. Iya mah dicongcongan ku orang. Iya ke Abu Bakar. Menahan rasa sakit. Rek ngagoak. Lamun aing ngagoak. Rasul hudang iya. Waktu ngeraket-ngeraket. Nahan dari tekarasa cipanan. Celak. Baik karena pementor Rasul. Sampai Rasul hudang. Ditanya Abu Bakar. Kunaun cerit. Tekunanan. Kunaon ngajawab gitu, kusieun ngarahetkeun perasaan Rasul, bisi Rasul ngarasa salah gitu tah. Apa? Coba tak guru kos kitu. Ieu mah santena mah lain. Kanu guru terdahar. Weh, kabeneran. Saya teu boga adab mah ieu. Allahu Akbar. Sakitu bela nang ka Rasul. Tapi ketika ngaku kami di hadapanmu ini adalah para kekasihmu di walar ku Rasul. Aranjeun mah lain kekasih kaula. Aranjeun mah lain kabogoh kaula. Aranjeun mah hanya sebatas sahabat kaula. Pan ieu para sahabat mikir. Kami bae ge anu pohara belana ka Nabi Muhammad sampai titik darah penghabisan masih dianggap babaturan, masih dianggap sahabat, teu dianggap kabogoh yang spesial. Lantas mereka bertanya, oke, saha ya Rasul, kabogoh anjeun, kakasih anjeun, anu ku anjeun dirindukeun, anu bakal kebaturan surga jeung anjeun. Ku pohara amat eta jelema, kami bae ge bela ka anjeun pohara, teu dianggap kabogoh. Eta saha jelema, hayang nyaho kos kumaha? Nepikeun dispesialkeun ku anjeun, diwaler ku Rasul. Bisi hayang nyaho kabogoh aing, bisi hayang nyaho bebede aing, bisi hayang nyaho kekasih aing, nu ku aing sangat dirindukeun ayeuna. Anu bakal ngahiji di surga jeung aing, anu kuaing bakal ditulungan tina panasna neraka. Hum man amanu bi walam yarawni. Kabogoh aing mah, bebene aing mah nu bakal ngahiji di surga jeung aing. Hum man amanu bi walam yarawni. Umat manusia anu hirup di akhir zaman can pernah panggih jeung aing. Can pernah hijian jeung aing. Demboge ka aing can pernah. Tapi aneh eta jelema bisa iman ka aing, bisa cinta ka aing, bisa bebelaan ka aing. Saha jelemana? Ieu nu hadir di dieu kamu. Termasuk panitia anu pohara. Masya Allah tabarakallah. Sok urang buktikeun omongan Nabi Muhammad. Buktikeun urang omongan Nabi Muhammad. Teuing bonya urang teu boga bakaya ge. Nu penting urang diaku jadi umat Nabi Muhammad. Hijian di surga jeung Nabi Muhammad. Dijauhkeun tina neraka. Ulah nyala warada, neraka teh dia panas. Ulah-ulah neraka, ieu bae ge urang jauh padan poe di halangan ngaheab. Buat kasangka jubur-jubur aing teu ngomong doang. Neraka teh panas, Bos. Jero di neraka. Lamun urang dibalangkeun, punten Pak, dibalangkeun ka neraka. Eta tina luhur neraka Pak Kapolsek hayang datang kana dasar 70 tahun Pak Kapolsek. Eta nu lintuh. Atuh nu kudu Pak Kapolsek ngoleang. Tenang Pak, jangan maling itu mah pangheulana surgana. Sebab si kiai nu ti heula ka surgana nu paling berat timbanganana. Sok urang buktikeun ieu sariosan Rasul, bener teu akur jeung buktina. Kan Rasul kasipatan ku sidir, kudu akur jeung buktina. Cik Rasul kabogoh aing mah nu bakal ngahiji di surga. Jalema hirup di akhir zaman
Bener. Rasul ka urang hampir 1500 tahun dia waktunya. 1500 tahun itu bukan waktu yang singkat, paman. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Aku sudah buluan. 1500 tahun, Pak. Cik Rasul teu wauheun ka aing. Coba ibu, anu ngejo sapopotin. Wauh ka Nabi Muhammad. Pernah nempok? Kuburannya di mana? Pasar Kupa mana, dusun? Emang Nabi Muhammad pindah ke Pasar Kupa? Murah, apa yang terima jalan? Di Pasar Kupa malah Nabi Muhammad, kamat mana? Fotonya gitu boganya. Pernah ngimpi? Bahan banget sebelah ya. Namun cekak kalau boleh sering banyak. Direk molor, karena babanya pancokor lain. Bayangkan Pak, kurang panggih can pernah. Gara-gara rasa, jangan segala deh, gara. Panggih can pernah, ngimpin can. Fotonya gitu boga. Kuburan katanya di Madinah, nyawa Madinah. Pokoknya mah eta tungtung batu, kaboyo mandi kue kaditu. Handeng sih, liar aja liar. Lah dia boro-boro ke Madinah. Kapan naik lagi, leungit tuh bisa balik. Karena kurang mah dusunnya nya. Saumurna ke Jakarta naik kereta, kok yang di dahulu bae. Atuh kudu bisa bahasa Indonesia, bisa buka anak kawin ke orang Jakarta. Kurang gak juga ayah awe kawin kurang Jakarta kumbara di Jakarta seperti itu hal lalakina neng nanti ibu pulang dari pasar bawa ikan tongkol gereming ya maksudnya mau uyahan jual ikan tongkol cepinan tuna bener iya tuh wauh jeung Nabi Muhammad can pernah panggil ngimpi can pernah fotona teu nyaho kuburan lagi urang abdi teh harus bini am ti luang sulan jarah ka Madinah. Pan di urang mah lamun jarah atuh ngagolernya. Ngagoler paisana ka jeum. Atuh di ditu mah kuburan abdi teh ka jeum. Jadi tutupan, Pak, make pagar stainless. Dijagaan deh make polisi, Pak. Itu polisi ngajagaan kuburan Nabi Muhammad, Pak. Aduh aya hidup di juru jawabnya kok. Ari ngajagaan bisa eta. Hei Muhammad, ruh, bocah urang mah hidung kenal dia, mabur dia. Hidung dia geus sarua jeung aing. Bener ya omongan Nabi. Wauh henteu panggih encan rupana kos kumaha kuburan lagi teh nyaho ngimpi pun can pernah cenah doang ti kiai-kiaina cenah doang ti guru-guruna tapi aneh ieu urang bisa iman cinta ka Nabi Muhammad ulah ngomong kieu masyarakat cinta ka Nabi Muhammad tolol tak nanya puguh batu uyak-uyakan semara bulan hayang buludan tiap tahun buludan bae ha oh dia terpal sadi gusur atau utma jabah doang orang nganjang ke Bikang 7 kali datang Bikangnya masih kena nanya kamu serius tampilin Bikang gitu polongo dia ya polongo itu hitut dibekap di amangan ulah ngomong iya panitia cinta dengan Muhammad juring batur deh lo gak sama berangkat iya lagi duit lotik urang dia mah lebaran letu ewu tapi mudah mah ewu urang dia mah lamun lebaran muti Jakarta resep kana murudan cinta kana Nabi Muhammad maka eta jalma geus ditakdirkeun rek disalametkeun ku Allah dunia amin maka dina hikam aya bahasa kieu lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahmid hawika lam tasil ilaihi abada walakin idza arada ay yuwassilaka ilaihi ghata wasmaka biwasbihi wa nataka binatihi fawasalaka ilaihi bima minhu la bima minka ngerti teu baik kan bahasa Arab kan ngerti ya lamun peci Arabna wadahulu lamun ngisang Arabna alla antaina tidak anan jaro idkuyur di mana orang diruyuk kieu punten Pak tante kabeh jalma beuki kana salat bener nu imah deket masjid ya bukti nama teh nyahoeun lawang masjid Rahman ai lurah ona mah nama lamun Ramadan di masjid saminggu teu kaluar horeng ka kunci lanjut ya memupuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi eta mah nitah bogoh ka jalemana nu aya tah eta tebenang dipelek Bikang teu daek dipelek modal urang ge mabok tolol
Iya mah urang ditah cinta ka Nabi nu can pernah nempo beungeutna. Makana dibere ya. Cariosan Nabi nu baheula diungkap ku urang. Makana kieu, lau annaka la tasilu ilaihi. Lamun cenah jalma hayang bisa wusul ka Allah, hayang bisa asup kana surgana Allah, hayang salamet tina nerakana Allah, syaratna ketat kudu steril, ulah pernah maksiat sakali-kali acan, ulah pernah ninggalkeun salat sakali-kali acan, lam tasil asana moal aya jalma nya. Moal aya lain. Atupan kieu di tempat ibadah bae di tempat ngaji, buktina maksiat aya, ieu urang ka tempat-tempat jeung bikang lain mah nanti neraka. Emang kiai kami atau kiai baheungan. Kiai ge nempo geus mangga gibrik. Nek bareng mampang aya bentar neraka, nanti mah bentar. Pernah harap-harap di neraka saya mah dina angkot. Androk ngaluhureun tuhun. Di bidaan kuai, maaf neng, itu androknya terbuka. Hampura tadi lagi cari angin, dia cari angin, aing mah masuk angin. Bahaya. Lah, hirupnya. Lamun jalma hayang usul ka Allah, hayang kana surgana Allah, hayang salamet tina neraka Allah, kudu steril, ulah pernah maksiat, ulah pernah ninggalkeun salat. Moal aya nu bisa moal. Kadenge. Cenah teh mah kiai moal. Kiai ge make jubah, atuh keur ceramah bae. Di imah mah kalak tunduk teu make jubah. Dan aing Batman. Burukan ngeunaan make jubah. Panas. Deui aing ora keneh make jubah ucangkengan doang toren bae nya. Ulah katipu ku pakaian sareng bae, kabeuki mah sareng jeung kakak. Malah bakan. Ulah katipu ku jubah, ulah katipu ku penampilan, gudang gara geus rokok lain uya ka. Aing mah mending kena bu gondrong deui kaji daripada nu botak tukang adu kotok. Ya kupingkeun nih. Walakin idza arada ayyusilai. Tapi lamun Allah nu hoyongeun, Allah anu milih, Allah anu nakdirkeun supaya ieu jalma salamet dunia akhirat, supaya ieu jalma asup kana surga, jauh ti neraka, maka ghata wasfaka biwasfihi. Ku Allah diganti mesina. Carana kumaha? Ku Allah bakal diasupkeun kana hate jalma tersebut satu tina sifat Allah. Mana sifat Allah? Cinta ka Nabi Muhammad. Kan Allah cinta ka Nabi Muhammad. Buktina Allah merintahkeun maca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shall alaihi wa sallimu taslima. Diasupkeun cinta Muhammad. Maka eta jalma geus dipilih ku Allah mawa sholat ka ilaahi rek disalametkeun ku Allah. Hartina ulah mandang hina ka batur. Ulah nganggap goreng ka batur. Polisi saja menangkap buronan sudah ada barang buktinya, harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Gak boleh mengatakan kamu bersalah, karena yang berhak mengatakan salah atau tidak salah nanti inkrah putusan pengadilan. Semua ada regulasi hukumnya kawan. Jangan makin sendiri guys. Ngan ulah sok ngalawan hukum, boro-boro hukuman akhirat, hukuman dunia begeriwa pak. Raka dia panas, di penjara dia panasnya. Ulah boga babaturan jawara, akhirnya kita telah dikihkir. Betul. Ngomong tak pula, ji, ulah yang di penjara cukup aing mah. Itu dasarna. Kunan gitu, nu paling menyedihkan. Eta dia ji, aing gelut memenangan bae. Tapi eta ngadenge malam takbiran mewek aing namanya hidup di dapur kamu ka ruang tamu da leutik. Aing sedekah ngelehkeun hubungan. Teuing imah leutik, nu penting hatena nu gede. Teuing imah nu sempit, nu penting hatena jembar. Aku pingin mudah-mudahan salametnya tidak siksa kubur. Malah guru abdi nyarios kieu, ji seunerakan anu sakitu panasna dijieun tina nur cahya Kangjeng Nabi Muhammad. Mana mungkin raka bisa meureum jalma nu dina hatena aya cinta Muhammad, cinta muludan. Munkar nakir tukang nanyaan, mayit di trok kubur teu bisa ngajawab tok-tok. Munkar nakir lagi dijadian tina nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mustahil munkar nakir bisa nyiksa ka mayit di jero kubur. Anu dina hate mayitna aya cinta Muhammad. Berbahagialah orang-orang yang suka muludan. Jalma anu sresep ngagungkeun Nabi Muhammad. Antum sudah dipilih oleh Allah dari sekian banyak makhluk-makhluk yang tidak berdaya, pikeun disalametkeun dunia jeung akhirat. Amin. Mudah-mudahan uraian ini bisa menambah cinta jeung ngagungkeun ka Nabi Muhammad. Urang cekapkeun sakitu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsabah sepuh anu parantos mas yang tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat kangge urang sadayana. Bisa aku pemandu waktu pemuda acara nuhunkeun diapunten dina sadaya kakirangan. Kirang lamun ulah diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tanya kadang-kadang. Oh, masih ganti batu kan. Aku ganti batu baik kan persiapan. Apa?